Ibu bapak, ikhwan akhwat, warga tinggi, parantos lampu hukum, kanggo ngestokeun terlaksana yang manaki budi sadaya kami istiqomah hasil masa hujan lantar alhamdulillah. Kalau kiai zaman bersemangat kita baru ibu subhana, mugi-mugi barokah merawat abang saya. Ibu bapak rahimahullah, sakumaha kauningan dinten enjing malam enjing teh tos nincak dina tanggal 1 Rajab. Mana bulan Rajab teh di antara 10 bulan anu dimuliakeun ku Allah. Dicarioskeun dina hiji riwayat idza kana yaumul qiyamah, di mana-mana aya poe kiamat, yunadi munadi bakal aya nu ngagero cek eta nu ngagero aya rajibun, mana jalma-jalma tukang ngagungkeun bulan Rajab teh sumaya berhuna hasil gabung beli bejaan baik terlek zaman zaman menang Allah dari menang Allah mau Al-Quran bahwa nur jawab keluar cahaya payah Tuhan Jibril wa Mikail turun eta cahaya teh dituturkeun ku malaikat Jibril jeung malaikat Mikail. Wa yaqulu wajibuna terus dituturkeun ku jalma-jalma tukang ngagungkeun bulan Rajab. Jadi belesat cahaya, belesat malaikat Jibril jeung Mikail, belesat jami-jami musok ngagungkeun bulan Rajab. Sumaya muruna ala siratika wal qirati, ieu cahaya Jibril Mikail jeung jama-jama tukang ngagungkeun bulan Rajab teh muntas kana siratal mustaqim sapertikeun kilat. Sumaya yaquluna lillahi ta'ala syukran litajawuzihim as-sirat, begitu tos muntas ieu jalma-jalma tukang ngagungkeun bulan Rajab teh bener sujud dalam rangka bersyukur geus bisa muntas kana siratal mustaqim saperti kilat. Batur merangka ngorondang aya nu ngesor ieu mah nuturkeun cahaya dituju ke Jibril Mikail muntas ka kilat kada sujud. Begitu sujud cek Allah irfa'ul usyatu, angkat kepala kalian geus kaum sujud bae komedu sujud fi dunia marameh geus ngalaksanakeun sujud dari alam dunia pesahrinna bulan kami nyaeta bulan Rajab. Maka cek hadis Rajab ar-Rajab sahri, Rajab bulan kami cek Allah na hadis kursi. Wasabana cek kanjeng Nabi ar-Rajab sahrullah, Rajab bulan Allah. Wasabanu sahri, bulan Sabat bulan kami cek Nabi. Wa Ramadhanu sahrul ummati, Ramadan bulan umat kami.
Rojab bulan Allah, kebaikan kita untuk Allah. Saban bulan Nabi Muhammad, bulan Ramadan, bulan kita, bulan umat Nabi Muhammad. Maka Allah angkat kepada kalian, sebab kalian bersenyumponan sujud ke dunia, neta dina bulan kami, dina bulan Ramadan. Ayeuna kumaha kaharu ila manajilikum. Berangkat menuju ke tempat-tempat kalian, neta disimpan dina surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampakah sujud nalika diujian teh? Panurang eta aya salat sunat rojab kete dina malam Jumat pertama aya sujud. Mau naon sujudna teh? Subuhun kudusu Rabbuna wa Rabbul malaikati wa sabaraha 70 kali cengkak duduk istighfar sujud deui subuhun kudusu Rabbuna wa Rabbul malaikati 70 kali. Sujud itu yang akan menghantarkan kita isukan mentas karena suatu mustaqim siga ilah tuluy dihantarkeun ku Allah menuju kana surga. Alhamdulillah. Jadi di bulan Rajab teh hiji jalmi anu rajaban teh ai rajaban teh intina teh meningkatkan amal lain akhirat-akhiratan. Yang tadi kena naon di masjid barudak nadoman sae kena barudak nyemangatna inti rajaban itu sholat. Hiji memperbanyak sholat. Apa kanjeng Nabi radang tina Islamiyah jadi papain tugas naon? Sholat. Malah memeh kepanggil Allah teh Nabi teh sholat di 5 tempat. Di Palestina di Masjidil Aqsa, di Madinah di Yasrib, di Bethlehem, terus di Tulisina, terus di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa, ruh para nabi teh ngamakum, para malaikat ngamakum. Nabi nu jadi imam. Geuning sok kibat sakinah tarehim. Wa antal imam ka. Nu eta engkau yang menjadi imam. Semuanya sholat wa antal imam dan engkau Muhammad yang menjadi imam. Eta sholat nu di 5 tempat eta teh jujuran. Teuing sholat naon nu jelas sholat dina bulan Rajab. Maka ku ulama sufi dianjurkeun bulan Rajab melaksanakan memperbanyak sholat sunnah. Malam tanggal 1 Rajab 10 rakaat. Tadi Uki Herman baca surah Al-Kafirun, Al-Ikhlas tilu, Al-Kafirun tilu. Lalu setiap sabada 2 rakaat maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun daimun la yamutu ilaihi ghair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la manika lima a'taita wa la mu'tiya lima manaka wa la radda lima qadaita. Terus memperbanyak doa Allahumma qawwir lisani minal kibbi wa qalbi minan nifaqi wa amali minal riya wa basari minal riyana fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Kita bulan Rajab doa diperbanyak. 10 hari awal Rajab setiap hari baca 100 kali subhanallahil hayyil qayyum. 10 hari kedua subhanallahil qayyum. 10 hari ketiga
dikatakan kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala man ahya awwala lailatin min Rajab saha jelema nu ngahirup-hirup awal penting dina bulan Rajab lam yamut qalbu idza matatil qulub maka moal pae hatena nalika hate-hate sejen paralek. Ketika hati-hati orang lain mati, hati jelema sholat dina malam tanggal 1 Rajab moal dipaehan prolog. Wa saqallahu al-khairu min fawqi ra'sihi sabar. Bahkan Allah bakal ngacorkeun kebaikan dina luhur silah. Wa kharaja min dunubihi bahkan bakal keluar dina dosana kaya urin waladan hukumuhu siga budak anu kakaran dilahirkeun ku indungna. Ari budak nu kakaran dilahirkeun ku indungna kumaha? Bersih luarna can aya borokan, bersih jerona hapena can aya panyakitan. Jelema nu menghidupkan malam pertama bulan Rajab, Allah kembalikan kondisi kebersihannya sehingga budak perkara dilahirkeun. Wa yasrabu isina alfan min ahli qadaya wa yastarjibun nar. Bahkan jelema nu ngahirup-hirup bulan Rajab, ku Allah diberikan sebuah bonus bisa nyamakan 80.000 ahli kesalahan mungkus rek dibabetkeun kana neraka. Anak urang ada para salat sunat Rajab, boro-boro salat Rajab manaki ge mueur. Salaki urang mueur. Papana urang dulu urang mueur. Urang besok salat sunat Rajab tiap tahun teh. Isukan teh mane rojibun mohon Gusti sok naon salat kami diberikan bonus kesempatan ambil saudara-saudaramu nu ayeuna rek dibabetkeun kana neraka diberi kewenangan dicopot si anu cek urang. Jadi pentingna boga sopan soleh itu isukan teh bakal hubungan boga anak soleh penting. Atuh dan zaman teu soleh mah ngaduakeun kolot kadorongna diting diseunting teu. Ngaduakeun kolot teh langsung diajak tahlil we milu ngaduan. Pelong kolot geus maot berbulan-bulan mah poho we. Pan urang mah ngaduakeun itu bapak tiap we pikir ropi summa ila alwani abaina wa ummaha. Wa Anas bin Malik yang katakan di Sayyidina Anas bin Malik kali Nabi katakan kali Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala man shalla ba'da maghrib fi lailatin dina hiji peuting min Rajab dina bulan Rajab isrina rakaatin 20 rakaat yuqra'u an dibaca fi kulli rakaatin dina tiap-tiap rakaat naon Fatihatul Kitab maca Fatihah wal ikhlas dan surat al-ikhlas wa salama jeung maca salam asra taslimatin 10 salaman hafidhahullahu ta'ala maka Allah bakal menjaga eta jalma wa ahla baitihi jeung ka ahli baitna ka keluargana wa iyalihi jeung ka keluargana min bala'i dunya tina bala'i dunya wa adzabil akhirah jeung tina siksa akhirat. Dina hadis ieu mah saha jelema nu salat malam pertama bulan Rajab 20 rakaat. Ari nu sok diamalkeun di urang mah sabaraha rakaat? 10 rakaat. Dina hadis ieu mah 20. Nu 10 rakaat mah dina kitab Bunya di Thoriqil Haq karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ieu mah 20 rakaat. Fadilahna mah sama
maka eta jalma bakal dijaga ku Allah, dijaga keluargana, dijaga ahli baitna tina balai dunya jeung balai akhirat. Terus sholat sunat rojab di malam Jumat pertama bulan Rajab sabar rakaat 12 rakaat bacaanna pada Fatihah teh kuliah tilu kulhu 12. Nah hadirin kudu maca kulhu 12 Hukia dihikayatkeun anna ibratan fi baitul maqdis kanat abidatan. Aya hiji ibu-ibu linggih di Baitul Maqdis Masjidil Aqsa ahli ibadah. Setiap petang jeung bulan Rajab ieu si ibu sajinten sok maca Al-Ikhlas 12 kali. Jadi mun bulan Rajab sadintennya maca kulhu 12 kali. Ai hiji waktos bulan Rajab teu damang. Nuju teu damang kawartos wasiat ka puterana jang bisi engke emah mawon tong dibungkus ku boe anu mahalnya. Bungkus wae ku kain murah padahal da dibuka. Hijikeun baju manu butut ieu nu dipake. Ayo begitu bungkus dibungkus ku puterana teh lain dibungkus ku boe nu murah kalah poli nu mahal. Hiji meureun gengsi, kadua karunya ka ibu sakalian maot-maot deui mah atuh sakalian boe maberewe nu mahal. Dan terakhir ieu dibungkus ku boe nu mahal teuing sutra teuing naon dipandangkeun ahli logikna eta budakna ngimpi kasumpingan ku indungna. Kumaha sakindungna? Para fil manami faqala ya bunayya lima lam ta'khud bi wasiat kaya anak ini kunaon maneh teu ngalaksanakeun wasiat mah inni ghairu radin anka maha teu ridho ka maneh. Maka bisi aya wasiat itu bapak kade kudu dilaksanakeun teu ridho mah hayang dibungkus ku kain murah hari mereka dibungkus ku kain mah pantabah pas'an wala bisa kobroha kuliga eta budak tengah kuliga budak kaget Gusti emak datang pada impian lompat langsung ke kuburan bawa pacul digali dari kuburan narek digentos koekna ku kayu murah nalaksana tugas itu ali begitu digali geus teu aya padahal pagi siang puting digali panalika rasa puting mari mungkin can dahar jenazah ieu mah begitu wabakaku ka'an sabida curi eta anak nuhun kuburan curi anu kuharan ngabuku hampura pasamian tidak mong teh aya suara disebut teh hati suara tanpa ciri cek eta suara amma alimka annaman abdoma syahrona rojaba lana truku fil qabri qalilan wahidan dengekeun kumaneh jelema tukang ngagungkeun bulan kami nya eta bulan Rajab moal ditinggalkeun dina pakuburan mencil sosoranan ternyata jasadnya dibawa oleh Allah dibawa ke alam kubur alam kedekatan dengan Allah tidak dibiarkan sendiri di dalam kuburan,
dari karantina di alam baca. Kulku sampai 12 kali. Maka malam Jumat pertama bacaan kulku 12. Isi ajaran ibu-ibu masuk daerah. Sabitan 12 kali bulan Rajab nanti kudu wasiat yang mau ajaran gimana. Sebab jangan saluan. Etaman keterangan kenapa di bulan Rajab sholat ayat macam kulku 12 kali. Baiklah di antara keterangan sholat bulan Rajab, sholat sunat Rajab. 2, di bulan Rajab saya nyebarkan sahur. Bahkan ayat keterangan Nabi salian di Ramadan sahur di bulan lain kecuali di bulan Rajab dan bulan Sa'ban. Sa'ban Nabi sebulan penuh puasa. Sebab persiapan mental menyambut bulan suci Ramadan. Bangsa Ahmad di Rajab itu sahur. Taurang hanya dianjurkan Kemis pertama. Hari lain masuk bulan penuh saya. Nah daripada ke atur sekalian Kemis pertama masa kue, please deh puasa. Awal inna Rajab sahru wa al-asam. Ingat, sanya bulan Rajab dan bulan Allah al-Qawek sekalian artinya korek, tidak dicatat keburukan di situ. Paman soma minhu yauman iman wa ihtisaban istajaba alaihi ridwanullahu akbar. Sajelman puasa sapoe dina bulan Rajab dasarna iman berkarena Allah, maka dia berhak mendapatkan keridhaan Allah. Wa man soma yaumaini la yasifu ala wasifuna min ahli samai wal ardi ma lahu inda wahinna kalam. Sajelman puasa dina bulan Rajab mual bisa disifatan ku ahli tukang nyifatan apa kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang tersebut. 2 hari Allah berikan karomah, berikan kemuliaan. Wa man shoma salasat ayyamin sajelman puasa 3 poe dina bulan Rajab upiya min balai dunya wa adabil akhirah, dijaga dina balai dunya jeung siksa akhirat, wal junun dina gero, wal judam dina penyakit buduk. Sok aya nyebut teh buduk Jawa. Teh rumah buduk Jawa Tengah sih. Wal waras corok wa min fitnatin dajjal, dijaga dina fitnah dajjal. Bisi urang sok garakeun barang guru dicatur wae eksim puasa bulan Rajab minimal 3 hari. Dijaga komo ayeuna usuk balai turun banjir, longsor, gempa, maka perbanyak puasa. Wa man shoma sab'ata ayyamin sajelma puasa 7 poe guliqat anhu sab'atu abwaab jahannam, ditutup 7 pintu neraka jahannam. Itu janji akhirat maka kami tanya wafat diberi kuat suringah ayo ditutup siksa neraka kecil. Wa man shoma samaniyata ayyamin sajelma puasa 8 poe putihat lau samaniyatu abwaab dan dibukakan 8 pintu surga. Wa man shoma asrata ayyamin sajelma puasa 10 poe lam yas'al minallahi shay'an illa aqtahu iyyahu, maka tidak ada yang diminta kepada Allah kecuali Allah berikan permintaannya. Puasa
10 poe doa urang diijabah. Wa man shoma khamsata asyara yauman Qofal kau ta'ala junubahu ma taqaddama. Sajelema puasa 15 poe ku Allah diampura dosa-dosana wa badalahu sayyi'atu bi sayyi'atihi hasanatu. Bahkan kabugorenana bahkan bentos suka saya wa man zada jadallahu ajrahu. Sajelema tambah puasana Allah tambah guruna. Sebab al-ujra biqadril masako. Guru mah sesuai dengan kamasakan. Gawe 10 poe guruna 10 poe, gawe 15 poe guruna 15 poe, gawe sambulan guruna ge 10 disesuaikeun. Jadi nu kadua dina bulan Rajab teh nu sae teh seueurkeun perbanyak ibadah puasa. Anu kapilu perbanyak membaca sholawat. Nalika Nabi Mi'raj rawaitun naharon ma'u ahla min al-asal. Ningali walungan caina teh lebih manis daripada madu. Wa arada min al-sal lebih sejuk daripada sadu. Wa atyaba min al-miski lebih harum daripada minyak kasturi. Cek Nabi teh ka Jibril lima ya Jibril kesaha ieu cai pita-pita teh Jibril cek Jibril lima sallallahu alaihi fi Rajab eta teh keur jalma nu sok maca sholawat dina bulan Rajab. Jadi bulan Rajab perbanyak sholawat. Ai sholawat mah dibaca iraha wae sanajan ibu keureuh maca sholawat mah meunang teu boga wudhu ge keunaan balik gogoleran ge ai sholawat mah sejuk. Lamun dikir mah aya pendingin aya panas. Maka guru memberikan ukuran dikir teh sabab dikir mah aya panas lamun lobar teh. Nah, jangan lebih dari 10.000 kecuali nuntut jadi sawaku 10.000 di atas itu bisa panas. Maka sampai bersama mengerokok bikin panas membakar nafsu-nafsu yang diraih sholawat sejuk. Maka sholawat itu makin guru ada guru langsung ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus pakai guru. Maka di bulan Rajab perbanyak membaca sholawat. Ulama mesti pasihan bacaan sholawat yaitu sholawat Bani Hasyim. Ada masalah dibaca 1681. Mudah-mudahan dina saksi Rajab ayeuna umur urang dikiri-dikiri ku Allah juga dikuatkeun pikeun bulan Rajab dengan memperbanyak amalia, memperbanyak ibadah sehingga urang diampuni Allah sebagai rajibun orang-orang yang mengagunkan bulan Rajab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.